Weh Jang, Non Ben, mas ya? saya numpangan be. Ada lah ya mampir. Atuh. Non, Diuk. Mampir be orang ngobrol-ngobrol di dia. Weh Jang, gawe di mana sih ya? lah bet boro-boro gawe aing gawe gitu nyamain ke kerungan bae teu duit gue lah. Ya Jang, pajareng masa gawe gitu. Gawe mah aing tadi anak milu be jeung sia. Bosan aing ki jeung kieu lieur. Bisa mending urang usaha be yuk. Sanaon tuh? Mak, dek teu. Ayo tuh gaskeun lah. Ayo teu ayo. Ayo. Yuk. Ya aing geus kos penampilan kos dukun kan? Pokoknya mah geus rapi bet ieu. Tapi pokoknya mah Cocoknya? cocok lah. Weh, pokoknya mah orang lo nyampe gagalnya. Ulah pokoknya mah sapan ieu mah. Siap. Pokoknya mah kayak kedong. Aing ke jero. Saya keluar dengan mangsa, oke? Oke. Tos lah tuh. Ayo. Ayo berangkat deh lah. Berangkat lah. Nah, saya korek berangkat dengan mangsa, oke? Yang mang saya Korea. Siap. Berangkat ya, korek. Oke tuh, yang Oke. mang Salam menela. Oke. Sukses ya, sukses. Oke. Oke. Woi lur, kabogoh aing ngajak ketemuan ya. Lah cup, aing terpercaya sia boga cewek. Nu aya sabun di Malaysia barolong. Haya, banget ke situ prakuna boga bekang. Si aku tuh percaya namat sih ke aing. Geus mendingan milu jeung aing lah ka ditu. Kayak siapa man keripan jomblo supa. Nyawa tuh jomblo supa. Nyao, Hape. sia mati Ih, sia. leutik ge. Teu ditakdirkeun boga cewek. Anggeus mendingan milu jeung aing ka ditu aing kuring buktikeun bahwa Ayo. aing lain jomblo supan. Ayo. Ayo. Ayo sia, amun bohong. Oyong Oyong makan boy. aing. Winong, nanti kino mal enak apa panggilannya untuk aing. Di mana? Di mana be? Geus teh ngilu mal. Foto yang dulu tujuan be nyantol di Geus ulah nikuman teh. Terus untuk aing datang ya. ngomong-ngomong kamu baturan kamu gosnya ganteng tuh yuk. Atuh. Geus depokeun be kayak geus nyaho. Oh tuh lah. Woi, cek udah. Naon ya? Aing pada ketemuan cewek ya. Aing ganteng jam yo. Cup. Susuk urang ganteng-ganteng na. Urang mah nerima apa adanya. Nyaho, ieu urang pan budak lembur, ulah sok kagantengeun lah. Tah siap kitu ka aing. Bah bebaturan dukung lah. Aing mah lentong ngadukung. Urang mah ge urang aya next kieu. Sadar diri bae sih. Anggus saya lah. Tunjukin ka buku aing. Ayo, Us mah amun tulisna. aing terpercaya lah. Kabogoh aing geus nangguan bes ya. Nu belah mana ieu? Aya dua ieu dikang. Lah kiri. Sebelah kiri. Lamun bikang saya coba toh ya. Oh, geus tangguan di dieu. Bagus ya. Ya. Naon sih yang ambe? Biasa ngomong make ngaran. Aing teh hipan baturan aing. Cup. Naon Di ge. naon broken aing? Aing nanya. Eta si beneran bikang siapa lain? Oh lah bigang aing. Mun si ngomongna bisik-bisik yang lainna. Ngaran lagi bobogohan sih mah. Nah, teu percaya itu sia. Termasuk percayaan kieu ka aing. Nah, yuk, coba yuk tanya sia. Nyaho, coba bikang tenang ka dieu, aing terpercaya lah. Oh, kayak gedeung lah. Aing kadinya Ya, pan urang kiluan teh geus boga sepakat tah.
hiji jelema ulah anu bobogohan. Nyaho sih ingkar janji berarti namun bobogohan mah. Kumaha tuh pan aing hayang bercinta dah. Atuh wasiat nu aing pan menjaga omongan kita Berang bertiga. geus sepakati luan ulah bobogohan. Ih jemaah. Widah, kenapa sih siang ngerebutin cewek baik? Kumaha tuh si ujupna ge ingkar janji di sepakatan aing tiluan. Mau sih itu kabur? Ulah Aku yang kabur. sia cup kaneng di. Oh, dah. Aing gulap jeung sia lah ingkar janji. Lu aing bisa jawab. Kumaha? Duh, aing nyalan kemana deh? Iya, sarek ini. Gara-gara sujuk doang ya, bobogohan, trio kampret dari bubar. Duh, aing solusi aing syariat kemana ayeuna? Lieur kieu aing lah. Aing udah serangan anu biasa, aing biasa iluan bae aing. Mah, ieu Gusti nu agung. Aing nyarang kemana ieu? Woi, naon sia? Naon sia? Aing ke lieur hulu, ke jenuh aing, ganggu bae. Slow. Ini cuma nanya doang pel. Naon, masalah naon sia? Sia diuklan di dieu ge, ya diuk. Kaing ceritakeun kabeh hiji-hijina. Pelan. Aing kieu jang. Aing grup aing kieu teu kampret. Bubar, salah dikang doang. Aing kumacarana eta, hayang tiluan teh aing lujuk si Yogi ta. Aing bersatu deui ta. Kumacarana aing. Jadi ya tadi yang dia bubar terus kampret. Oh, aing teh masalah bikang doang hiji. Pan aing geus sepakat jeung budak. Ulah trio kampret teh ulah aya nu bobogohan. Nah, terus ujuk teh nemengkeun ka aing bobogohna. Bubar tah aing di dinya. Tuh jadi mah eta ngelanggar eta. Ngalanggar lah. Pan ieu geus kieu pan. Tepat teh ulah anu bobogohan. Oh geus saya kitu mah. Aing boga solusina ya, sing geus mending ngilu bae jeung aing. Kemana heulan aing ngilu-ngilu bae. Tenang, pokokna mah. Saya yang kembali deui kan trio kampret. Oh, aing kembali nih trio kampret. Oh geus saya ngilu jeung aing pokokna mah. Di mana? Nah, sayo be pokokna mah ayo. Di bakal nyaong sayo. Saya tuh. Ayo. Bener sih, Jang. Benar. Ayo. Di pele gimana ayo. Assalamualaikum. Jang, iya. Oh iya mana? Sini meja. Iya geus tenang. Kumaha jero ieu? Kanjorok jeung aing geus tenang geus sieun. Buka besin sieun. Mbak. Sia hayang hejina jeung trio kampret jeung batur sia apa hayang cewekna. Coba orang mah tuh yang kembali yang trio kampret lah. Orang geus mamikiran masalah cewek jeung percintaan, orang mah yang tiluan teh tah hayang kompak teh ulah ya. Percintaan lah sok merusak jiwa teh ya. Ibu orang berpisah teh, orang biasa tiluan kemana. Orang kori mah si sorangan jenuh teh makanya serangan teh biasa tiluan bae. Gampang teh urusan kecil. Siap hari boga duit seberapa duit hayang balik di kos gitu. Geus bae urang mah. Duit mah, ngomong duit lah. Aya di kantong segede-gede sedetik-detikna aya di kantong urang. Siap. Kecil teh mah. Ya. Mari kia ya. Sia tah bawa ya barang aing hiji. Cuma top cek, harga barang. Lamun aya masalah percintaan bakalna leungit teh parugo. Siapa yang kumpul dengan baturan sianya? Oh, Kusiata tanggun kayak mana hiji-hiji ajakan kumpul deh. Lamun tadaikeun kumpul kusia bacok bae tuman bakat kitu mah. Masa coba punya kurang dibacokeun, pun urang aya yang balik grup trio kampret mah urang bacok-bacokeun, tuh urang kenapa asal meureun lah. atuh eta mah jeung sieunan doang, bengak sia mah. Oh gitunya. Oh. Jadi urang dibuat gini ya. Oh. Sedek tuh kayak dipehan gitunya. Atuh ulah kitu. Batu. Kusia bawa bae eta, tah kusia jinjing bae kieu ya. Kieu. Jinjing. Juta.
set gitu. Nah, gitu. Lamun tadaikeun keneh bae geus diajak ulen atau diajak kumpul, karena geus temengkeun eta barang. Yuk, udah tutupan kieu. Ulah. Tutupan kieu. Lamun ditutupan mau kanyahoan ku budak bakalna. Oh, Ngarti meureun sia. hari utik mah. Pirapun teu ngarti ja beungeut geus kumis geus jenggolatan. Tuh lagi gitu Pak, kan ini mah pandai urusan kumisnya Pak. Pada Bapak, kan orang disebut pembunuhan teman. Moral pokoknya mah eta geus bawa bae barangnya. Ulah sampai pokoknya mah ulah sampai leungit, ulah sampai aya nu ngaranna percintaan. Lamun sia boga masalah percintaan balik deh kae kun bare barang paling ampuh. Iya Pak, sok di biasa lain. Sok di malam Jumat gitu, sok di bere subuhan gitu, naon gitu. Tak kudu eta mah. Kudu ya, Tak kudu eta mah. Seubeung nang aing maraban. ini alus sih ya barang. Halus pokoknya mah geus mah gagal top chair teh mah. Mantepnya, Heeh. kurang baunya. Oh, bawa ku sia. Ya, bah, kurang bisa lupalan sekieu. Oh. Ya, Nah, nunnya orangnya. kurang baik deui, Bang. Oh. Kurang baiknya. Nah, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, kenapa sedidinya? Di Medan. Pusing amat aingnya. Liur. Pulunya paranas. Aing naik ke tetangkalan lah. Bukan di luar mah adem. Tah, di dia mah adem. Pulu aing tik. Astagfirullahaladzim ceng, karena onsa didinya atau mendingan mantuan mama nggak gelebot. Mantuan siang agak lebot mang aing jadi ge nyaran ketenangan pusing aing teh persahabatan aing bubar yo gara-gara naon coba gara-gara cinta itu tai lah cinta itu Terima kasih yang sudah nonton video kami. Dan jangan lupa Untuk di like, comment, and subscribe. Oke guys, ini sebuah pelajaran untuk kalian yang sering main cinta. Karena kalau main cinta jangan terlalu dibawa ke hati. Iya, betul. Karena cinta bisa merusak jiwa, persahabatan nomor utama dan cinta nomor kedua. Oke guys, nomor kedua cinta Dadah, itu guys. persahabatan utama.